Sugri para wargi Sibangga urang sami-sami Bandungan ayeuna bagian anu ke-88 dina lajenganana lenjeran cerita Jawara Tiguha Maung karangan Ki Leksa. Sakumaha anu kantos di Bandungan hanca peuting kamari bagian anu ke-88 Padaran jadi kebegatuan si medarkeun kaayaan alam ti peuting khususna di Kademangan Cibendi nu harita atuh wardi nyamperkeun katahanan nyatana Wirosada. Malah wardi dipaksa ku Wirosada hukuman naon anu bakal ditibankeun ka Wirosada. Tah langkung pos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Namun kada hilap kana jendela poho kana panto lali kana kunci wilujeng wengi. Mangsa alam beuki peuting bae harita teh. Sadengkeun di luarin wawangan mah jangkrik-krean di sarada. Gaang nyakitu kene cicir pating kelecerit di sisi wawangunan rono pating kereleung di kebon roai. Sadengkeun di hiji tempat alias tahanan aya dua tantungan jalma nu saurang di jero tahanan nyatana Wirosada nu saurang deui tayalian miwalti wardi. Malah wardi harita ngahulang lila rek nepikeun hukuman naon anu bakal ditepikeun ka Wirosada atawa ditibankeun. Kulantaran wardi hulang-hulang pok harita Wirosada. Ai akan kumaha haye teh kana kalah ngahulang Kang Wardi? Kumaha kaayaan di Kademangan naon putusanana ti Raden Purwa? Nah kira-kira na kuring teh bisa keneh nutup mantap poe isuk atawa moal. Nah aya keneh umur atawa henteu. Kuring minta keterangan ti akang minangka leuweung katuhna Den Purwa anu tantu nyaho kada sagarupana Kang. Ceuk Wirosada nanya deui. Panu leuteup atuh seukeut pisan ka wardi anu keur carinakdak. Watir nampuna si Wirosada nu matakna langsah. Pok atuh wardi ngomong, sorana ngageternahan rupa-rupa perasaan. Sabarjang, muga-muga Allah antayungan kai anu bersih. Ayu teu boga dosa. Boga dosa kesalahan tidak urusan ngalajaya. Ki. Okay. Ayu akan rekuak cabalah kami nang kami lu bela sungkawa. Kasarira ayu nu terprihatin. Dan Purwati memang geus nyokot putusan-putusan mantan lajeng ho kami nabi. Kahiji nalajaya arep ditikakeun ka Nyi Rati. Hiji mojang anu can kanyahoan kokocoranana. Oh, naon margina kitu Kang? Sebab bakaran pengakuan sabelah pihak. Can dipaluruh anu bener-bener. Sarengsena ngahukuman ai rek diayakeun pesta nikah ke nalajaya ka Nyi Rati. Tah kitu putusan nu kahiji. Tapi kaduana kumaha kitu Kang? Kumaha tah nasib guring? Piraku akan teu uninga dasahanteuna akan teu pagiling gisik bae sareng Raden Purwa. Ceuk Wirosada teueuh perubahan dina beungit nama. Oge sorakna tetap jiga tadi teu gempeur teu keueung ngadenge kekecapan wardi kitu. Kawas ngobrol biasa we. Ngan wardi anu harita nepikeun ka ngecelakeun cimata. Buka dua mata ketir. Poe Ahad bakal aya acara anu luar biasa bukan musik.
jadian ti sama mehna dieu Kadamangan. Dengan dia dan Purwati jika nu kasurupan. Putusan anak teu bisa diganggu gugat ai. Teu aya pisan nasihat teu bisa asup yakin bahwa karep sorangan. Raden Purwati. Ya. Dumasar kana pamikiran anu atah sama sekali teu balirek kana pamadegan batur. Atukeun bae Kang teh kudu dipedar kabeh. Eta mah urusan batur. Kuring mah hayang nyaho teh kana eusina we. Cik nakumaha putusan anu kadua teh Kang? Ayo sada. Abdi Kang. Weahan. Ujang teh bakal menang tibanan hukuman. Hukuman naon Kang? Hukuman gantung. Silagea atuh sada aya gelap saweser kadengina ku Rosada mah. Ari sabab eta putusan teh asal luar biasa. Tika harti kupikir tika honta ku akal sehat. Tisa imbang jeung kasalahanana anu can puguh. Parandene kitu kabeh geus jadi putusan Den Purwa salaku Demang. Wirosada teu bisa majar kumaha kapaksa na betem cicing bari nangtung. Hapura akang. Akang wani-wani nepikeun hiji beja anu mata jantung kana jantung. Mata teruas kabina-bina i. Sama boro-boro ning ai anu baris ngajalankeun adalah akang oge jeung balarea kaget ulah lumayan ji. Wardi satengah ngalelemu hate Wirosada. Sangkan terwaseun teuing maksud dama. Kang Wardi. Abdi akan Eta putusan teh kacida teuing ka jemna. Tapi najan kitu ge kuring mah sadar. Sakumaha nu disebutkeun tadi ku akang ieu nyawa kuring aya di dampaleun ngeun Den Purwa. Jadi kenyataan ayeuna Kang. Anak itu mah hirup kuring teu hargaankeun bae Kang. Ku kuring rek dilakonan, arek bisa ngahareupan kalawan sadar. Tapi Daya tapi Kang. Keun bae dages kitu nasib kuring. Meureun manta kieu oge umur kuring teh ngantepi ka poe Ahad anu rek disangareupan. Tapi Kang, tapi naon ieu? samemeh kuring paehnya tihan gantungan. Kuring teh hayang nyaho heula kanu jahatna. Kuring hayang nyaho heula kanu geus ngahianat ka kuring. Sarta kuring hayang nyaho kanu pinter mitna. Ceuk Wirosada harita ngomong kitu berjeng ngetep ka Wardi anu keramisak. Manehna teu keueung jang hareupan pihan gantungan. Sabab yakin dirina teu boga dosa. Surajang kriting terat-terit jika anu milumang sedihkeun ka Wirosada nudeuk nyang hareupan tihan gantungan. Wardi sanggis ngomong kitu atuh harita nepikeun nyuuh. Kana hahalang atawa sarigisi. Wardi ngusapan ka Wirosada. Bari jeung teu eureun ceurik ngaguku. Kapan? Sing ingat. Manusia teh wajib berusaha.
pun ngajalankeun akal tareka pikeun ngabelaan keselamatan dirina. Aing ge kudu kitu, ulah langsung narima kana eta putusan ye. Nalaunan Kang nyariosna beli kadangun kudu sanes. Abdi Kang. Aing kudu boga pamikiran anu asa katuh. Serta kudu boga tekad pikeun salamet. Sing percanten ye sakabeh warga Cibendi simpati ka ieu teh simpati pikanya pikaresep sabab ayi taya codeka ka marane. Oke yakin bakal ngabantu lamun sing ayi hayang salamet ye. Kaasup akan sorangan. Cek Wardi ngomong dari pisan tatag geus teu asa-asa. Kang Wardi akan nyarios kitu tanda-tandana akan rek nulungan ka kuringnya. Wirosada jiga anu urang percaya panon mencrom kana punuk Wardi anu keur nyuung. Cugeleun Wardi cengkat pok harita benernya. Akan nulungan ayeuna pisan. Kumaha Kang? Bener akan terek nulungan ayeuna pisan. Kani Ya kali ke kumaha carana Kang? Nyi. Demi Allah, akhirnya ayi ieu panto rek dibuka ku akang. Tong har hor ye calik-calik we saterusna ayi gerak kabur sing jauh. Gerak teangan jama-jama jahat nu geus mitah ka ayi. Kitu ye. Ngomongna kitu Wardi atuh berjeng siwal tina saku ngabijiekeun kunci. Anu memang jadi tanggung jawab manehna ngeunaan kamar eta mah. Ningali kitu pok Wirosada harita. Kang, ulah Kang, ulah kitu Kang. Abdi nampi kana kanya akang ka diri abdi. Ulah kikituan Kang. Sabab walukana bakal leuwih goreng Kang. Jadi korban bakal leuwih ti saurang. Sarta Cibendi bakal burak-barik bakal bujrud nu ka Cidarongkana Kang. Kuring ngaraos hariwang Kang. Bisi rahayat teu boga dosa milu jadi korban. Nu penting pisan makan akan sorangan bakal cilaka sabab akan nu tanggung jawab bisa nyekel eta kunci. Kuring teh hayang salamet Kang. Amal kudu ngorbankeun batur geus Kang, geus teu kudu dibuka. Cik Wirosada ngahalangan kana pamaksudan Wardi. Sedengkeun Wardi harita geus hasil mukakeun panto. Tuh loba omong i jeung gerak keluar gerak kabur sing jauh berjeng teangan anu jahatna ayeuna keur jempling pangeusi kadamangan geus anarek kabeh ge di luar aman anak buah akan geus dibejaan kabeh geus dibejaan sarta sararea satujui jeung bakal ngabantu kai ayi buru keluar Cek Wardi mang maksa berjeng remaji mata. Sangkan Wirosada buru-buru bijil tidinya. Kan, moal Kang. Kuring moal bijil ti tempat satungtung can aya parentah tidak mang. Ari ayi Ari akang. Hatur nuhun kana kasamanah akang. Ngalamun sekuring aya niat teh kabur mah kudu minta bantuan ti akang. Kuring sorangan sanggup Kang pikeun ngancurkeun ieu panjara najan wewege tapi punten. Sanes abdi sombong Kang. Tapi kitu tekad abdi mah keun bae Kang. Sagala rupa nu bakal tumibak kuring nu tanggung jawab Kang. Ari ayi
jegoh atuh Wardi harita batu diselang bari jeung ngahurung. Leungeun katuhu nyekel kunci dengan kenca nyekel panto. Ari panon melong ka Wirosada najan teu pati sidik ge. Nu harita terus diuk di jero kamar ngajauhan Wardi. Sok sieun Wardi cenah lu naluarkeun diri. Nah, Wardi memang harita beak diomongan. Ngahuhuleng bangun bingung. Tos Kang, tutupkeun deui we panto Kang. Kasayan akang kahadian akang jeung sakumna simpatisan kuring katarima lahir tumekaning batin Kang. Kuring mah menta pidu anak ti sarerea sangkan kuring salamet bari jeung hasil manggihan nu jahatna. Tah kitu Kang sokan. Kang Wardi. Ya. Tutupkeun we. Panci deui Kang pantongna. Tong kecerekan sok panto tutupkeun deui cepret goncian deui. Hatur nuhun kana naon rupi kasayan akang katampi ku abi lahir tumekaning batin Kang. Ari atuh. Sakang. Beli aya jalma sanes nu ka dieu tanpi carioseun kunaon meureunna. Panto tawanan muka sokan endakeun Kang. Leungeun Wardi jigan betemung. Musik-usik obah lalaunan nutupkeun panto anu saterusna cepret. Gembok nu sagede peureup orok teh dikoncikeun kana eta panto. Wirosada mah siri leutik ari paroman teu robah sarta tetep we harita aya di jero ok deui atuh Wirosada. Tah ku jalan kieu Kang bakal ayem tentrem moal korban. Akang Wardi geus migawe hiji pagawean anu hade cek ukuran kuring. Ngabantu jeung ngulungan kuring. Hatur nuhun Kang Wardi katarima lahir tumekaning batin. Wardi ngan ukur narik napas jero. Panon netep seut ka Wirosada. Nya sanggis kitu mah Wardi leos ninggalkeun eta panjara. Hate nama di jejeroanana kawer tepuguh rasa. Kitu salah kieu lain. Digawe teh asa hartina. Kademangan Cibendi utadina jadi kareueus dirina ayeuna robah asa jadi mata holang kasusah jeung pacengkadan. Jadi gunung kabingung lautan katunggaraan. Wardi jadi luntur sumangetna. Teu hayang cenah ulun kumaula ka Den Purwa. Kasugri para wargi, cunduk waktu datang bangsa ditih wanci anu mustari. Dincak wepoe ahad kalakonan harita. Kayaan alam atau langit lenglang taya tadeng aling-aling. Bengras estune mata keresep jeung mata kuas. Mata poe boncorong meh ti belah wetan. Da memang harita teh isu keneh. Cahaya sumirat atuh harita nyaangan buana panca tengah. Nyaksian hirup kumbuhna manusia anu pinuh ku rupa-rupa lalakon. Harita di kademangan Cibendi geunleung. Lantaran naon? Lantaran poe anu ditunggu-tunggu teh geus kasamper. Rancana Den Purwa teh beunang dipondah, teu beunang dirobah. Tetep deuk ngajalaneun hukuman karaina nyatana ka Wirosada alias Rai Lamut atau Adi Beuteung. Ujalan langsung dihukum gantung di alun-alun. Malahan mah dipingpin ku Den Purwa ku anjing.
Bari sakalian tertipun pintonkeun ka balarea. Sina ningalieun gulawingna awak Rosada dina tungtung tambang anu ngerat beuheum. Ti subuh keneh enden Kancarawati geus ngabangengik cirik di kamarna. Teu kersa kaluar acan sarta teu kersa sasauran acan. Den Purwa teu ngaganggu, nu cerik diantep karepna. Anjeun mah sibuk nguruskeun naon-naon anu badis dijalankeun. Kumaha Ari Wirapati sabatur-batur? Ari Wirapati sabatur-batur geus sagederangdan. Deuk lalaju anu dihukum gantung bari jeung hatena mah bunga. Teu beda we asa jadi raja di Cibeni. Samemeh matok poe meletek alun-alun geus pinuh ku jalma anu deuk lalaju. Logojo jeung para patugas geus pabuis mun cuh-cih ti subuh keneh. Ajaga kaayaan di alun-alun bisi aya nanaon bakal tumiba. Kamana Ari Wardi? Harita Wardi ngahuhuleung we sorangan di sisi belah kidul. Diuk tina akal caringin anu rungka-ringkel. Wardi bingung anu teu mangge tungtung susah nu teu aya sudana. Hatena ngagerebet keukuh hayang ngabebaskeun Wirosada. Tapi cara kahiji teu hasil. Sabab anu deuk ditulunganana teu satujueun. Ayeuna atuh keur mikiran cara sejen Wardi teh. Sangkan Wirosada teu tulus digantung. Berat aing. Ya Allah, Gusti Rabbul Ijati kudu kumaha abdi teh ya Allahna hate teh rek tega lamun nyaksian ai Wirosada ngagulantung dina tihanu panggantungan. Jelema naon ngaranna ari aing lamun teu bisa nyegah kana ieu kajadian. Allahu Akbar, tapi kumaha carana atuh ya Allah, da abdi teu tiasana naon. Halte Wardi. Isuk-isuk geus juuh di Cipanon. Hate galecok ngomong, mikiran Wirosada nu poe eta bakal ditibanan hukum gantung. Sabot keur kitu kurutak ayu datang horeng simana horeng upas Karlia. Lempangna sosoloyongan jiga nu keur gering lipuh maksakeun lempang ge ari sabab pikiran kabur hate Rajep bingung kudua kutilu. Bingung yang harapan minantu bakal cilaka. Minantu kamu metea bakal pinang dipati harapan beungitna pisan. Sabab upas Karlia mau bisa ngejak. Sabab manehna jadi sesepuh di dinya. Sasat jadi kepercayaan demong deh. Atuh saja banati gitu. Bingung mikiran Nyi Sutirah jeung anak-anakna atau incukna. Anu samar koloyong bakat ku gawer. Ngadenge Wirosada arek digantung. Kabeh jiga nu setengah edan. Hayang nulungan tapi teu bisa. Antukna ukur kitu we ting cerik-cerik estu ning mata kuatir. Aturan Mang Upas, kumaha Nyi Sutirah jeung putra-putrana. Sedih yang mati. Aja Mang hancur lebur burak-rakan ibarat kacara gerang kana batu. Aya taya gunana hirup Jajang Wardi. Sabab teu bisa ngabelaan kanu jadi binantu nu sakitu hadena. Mang bingung kudu kumaha nulunganana. Jeung deui Mang teh watir ka incu ting torolong we nu muki gede engke teh beuki gede nanyakeun bapana. Nu geus ngarti reang jeung cerikan nurutan kolotna meureun. Pedah bapana mureh digantung watir ka incu nu bodang puting cilik palihan mikiran salakeunana si Sutirah. Aduh Jang Wardi.
Aduh kumaha nulungannya Jang Wardi jeung deui mangsa wajib rega ijo nurutan indung laraweh najan teh nyaho ge jujutannya. Yang cerikan bapana anu dekikan cuma cakwati rega anak nubulang puting cerik balilihan Jang Wardi. Kudu kumaha Jang Wardi. Cukup pas karya ciri bener-bener ciri bari jeung surudut nyusut Cipanun anu geus ngagarayot ngaraleclakan ningali kitu Wardi ngahlas tong harganing batur manehna ge keur bingung yang haripan sarua pok Wardi harita malupas kuring oge tidak bingung teme tungtung susah nutahingana sabab rencana urang anu geus asak dibadamikeun teh gagal man. Gagal kumaha Jang Wardi? Mantu Mamang Wirosada kedaekeun kabur lata cicing we jero panjara nahan-nahanakeunana teh. Jika nu paeh pikiran Mang. Wardi ngabejakeun rencanana anu gagal. Manggeus ngajenge dipejaan barudakeun bae Jang Wardi. Mandag kau tak berosada dengan saya dipikeun Jang Harupana. Ya Mamang yakin jeung percaya. Yang manehnya teh lain jalma sambarangan Jang Wardi. Terus bisa memang kitu Mang. Tapi lamun segurang teh milampah hiji tareka tadapi sarehat juga pisan anu minum puas. Daya pisan kabelaan anak ka anjeunna mantu. Tingali jalma-jalma nu daratan ti subuh keneh kabeh ge lain hayang menang kagembiraan ku jalan nalajo nu digantung tapi maranganna teh hayang nyaksian hiji pahlawan Mang. Nudah ditibanan hukum gantung. Mun teh dina mangsana tuang putranya satna minantu Mamang Wirosada gugur. Ngerasa yakin. Ya alun-alun bakal banjir Cimata. Bakal ngegebret dan dengan hujan usum halodo Mama biji Mamang oge sumegruk na ngucaririk maleleh ku buluduk leting jeleger di langit marengan cai hujan. Ya itu Mang Upas pasti bakal ketiru matak seseitan kena hati matak sing jeredun kena jantung. Matak lelenyapan kena hati Mang Upas. Jika nasa umur hirup mua poho di Mamang Upas menyepihannya. Tapi kena kicutan ya Allah Gusti nu Agung. Allahu Akbar. Mungkin senjata tapi tolong ya Allah. Sami Imam Pas tapi oke tu boleh nyamat-nyamatkan mantan. Naon atuh Jang Wardi nu bisa dipilampah ku urang nu eueuh kakuatan. Kumaha nulunganna Jang Wardi? Ya tatu kuring oge bingung Mang. Kalau mata clear jeung kawir. Jep atuh harita buanana jarempe jika nu beak diomongin. Sadengkeun mangsa alam khususna panon poe harita beuki ngarayat nguruk kaluhur. Jalma-jalma nu datang beuki nyayeud beuki loba. Alun-alun geus pinuh geurin usik. Jalma-jalma awewe lalaki kolot budak pagegelek bunuhan alun-alun. Sararea pada hayang nyaksian atuh da kakara harita aya hukuman kitu di lembur Cibendi. Kabeh atuh harayang nyaho kana rumangsungna hukuman gantung anu baris ditibankeun ka Wirosada.
nya kumargi wanci nyapih alatan mangsa misah para baraya can ieu carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana insyaallah mudah-mudahan urang sehat sadayana dipanjangkeun umur wengi enjing dina bagian anu ka 88 baris ka Bandungan maksud teh sanes 80 mohon 88 baris ka Bandungan deui dinya baris ka Bandungan deui dina mangsa satu acara busana madai ngaturkeun nuhun kumaha piperhatosan anu dijieun kanggung kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.